Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jajara carios mustika careuh bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadaya anu satya manco kadongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong. Kita roelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados sejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita mustika careuh bodas. Sok kabarayun sadayana. Sajeroning lumampah ku si Jamal teh mani ditetelepek we ditanyakeun ngeunaan leuweung kidang wesi ka Ki Samad. Laju bae atuh ku Ki Samad dijelaskeun. Engke di ditu teh aya tempat anu suci nu baheula masok dipake tapa ku karuhun. Pangna si Sujang arek dibawa ka itu teh lantaran si Sujang teh bakal diajarkeun kumaha carana pikeun ngadalikeun eta mustika. Nah kuring teh bakal mampu kitu Ki pikeun ngadalikeun eta mustika. Lantaran terus terang kuring mah hengker, lain ahli tapa, lain ahli tirakat. Ulah leutik hate Sujang bisa lantaran ku biasa. Ku cara diajar manusia kabeh ge bakal bisa. Asal hiji kunci nama kudu kayang, kudu boga keyakinan kana diri. Si Ujang teh jalma anu kapilih. Mana kitu ge tinang tu bakal bisa ngadalikeunana. Kakuatan sakumaha rongkan bakal bisa dikadalikeun lamun kudu boga hate bersih, ikhlas, jeung boga pikiran anu jejem. Manusia mah estuning teu daya jeung teu upaya iwati ku kudrot sinareng irodatna mantena Allah Azza wa Jalla. Sabada ngadenge papatah ti Ki Samad batu hate si Jamal teh rada tetek. Muga-mugi we cenah bakal bisa ngadalikeun mustika careuh. Kayaan peuting beuki cempling, cahya bulan kahalangan ku mega. Jika anu nyamunikeun diri, jika meret totonden si Jamal teh kudu nyamuni, nyumputkeun maneh tina udagan jalma jahat. Nu lempang teh dipirik ku sora cangkrik, dijajab ku sora gaang jeung cari cangkas, bekelila beki jauh asup ka pileuweungan. Keun urang tunda ngeunaan si Jamal anu dibawa ku Ki Samad ka leuweung kidang wesi. Ayeuna mah urang caturkeun di jero lemur. Nyata di lemur Cipicung girang. Lemurna si Jamal eta lemur teh geus sepi eueuh jalma anu lar-lar liwat air lain anu keur ngaronda mah. Pangeusina geus salare tibra. Ngan bae di imah birasmi teh nyata indungna si Jamal. Inya namahan teu bisa sare. Dapugu hatena teh ngait wae ka si Jamal melang hariwang ku kasalamatan anu jadiana. Anu nepi ka wanci liwat di tengah beuting, si Jamal teh eueuh emol-emol balik. Nah ka mana eta budak teh cenah? Aya ku belawang-belawang teuing. Dasar budak bala kesanteng, hanteu boga pipikiran. Ngan celong ngador teh
nepikeun kawan Ciliwati tengah peuting. Nah si Jamal teh teu boga pisan riringa. Wayah kieu acan balik. Teu nyaho indung mah melang hariwang. Inggis ku bisi rempan ku sugan. Nu jadi anak kumaha onam. Jamal atuh maneh teh ngahariwangkeun ka kolot. Dasar budak keur meujeunna balak kasenteng. Teu gablek pisan pipikiran. Indung mah ngadadagoanan ngalelentuk teh tadi. Nakunaon ieu hate teh asa tu genah kieu. Ceuk Birasmi ting kunaon beuki teu genah hate. Jika boga pirasat anu kurang hade. Kitu geuning ari hate indung mah sok terus rasa. Lila-lila Birasmi teh jung cengkat laju lajag geledek. Teu genah cicing koloyong kana panto. Prai panto teh dibuka. Birasmi nangtung di dambang barung parona teh neuteup seukeut. Kawas keur nyawang kanu anggang. Lalambutana teh jiga anu keur hibar kanu jauh. Nakunaon ieu hate teh beuki ngait wae ka si Jamal. Hate ngaranna ge hate. Dipangpalerkeun oge hese. Hate nu jadi indung mah teu bisa dibohongan. Inggi si Jamal teh kumaha onam. Moal kitu ngabohongan ka kolot. Anu pajar teh cenah arek ngobor, tapi ukur akon-akon wungkul. Inggis we budak teh ngadon-ngador. Anu teu pararuguh. Sakedapan maukur ngajanteng we salila-lila. Bari merhatikeun kayaan di luar anu paroek. Ukur kadenge we sora-sora sato peuting anu reang patemalan jeung pada baturna. Sabot Birasmi keur hulang jentul. Hawar-hawar kadenge ti kajauhan sora kohkol ditakol. Masalah cenah eta teh sora anu keur ngarona. Atuh Birasmi anu hatena keur hanteteteg pikiran nu keur kumalayang ngadadak reuwas. Kebeg Birasmi teh ngagebeg. Astagfirullahaladzim. Kamana atuh ari si Jamal teh? Tah geuning sora anu keur ngarona. Bener we keur ngalabring. Sabubuhan urang lembur anu keur ngarona peuting eta. Samalah bari ngarona teh di barung ku ngobrol bari suka seuri gogonjakan. Tengekeun ku maneh Jamal. Jadi jelema teh ulah borangan teuing euy. Ulah ponok pool. Kudu rudeung jeung wanian. Sok komo kapan urang teh ronda maksud teh. Anu boga tanggung jawab ngajaga keamanan lembur. Kudu ludeung ieu. Ngontrol ngurulingan lembur. Wanite ulah ukur ngurulingan imah randa ungkul ya. Atuh da kumaha mang kuring mah. Ugu ge sieun teh ti lembut barangan teh ti budak. Tong boron ningali bungkeulekna jurig mang. Kakarang ngadenge sora nu ngorosak. Atawa daun jauh ketabak angin. Atau begig usik-usikan di sawah. Alah, bulu punuk tinggeus pating puring kakwe mang. Pokona mah kuring mah sieun ku jurig mang terus terang lah. Ulah sieun si ajana kapan cek kolot mah eta jurig teh. Awakna sagede munding rupana teh jiga urang. Juring kangna jiga kuring, rupana teh jiga urang. Jadi nu jelas mah jurig teh anu sok riwaan teh nyata kayaan hate jeung perasaan sorangan. Nu cilaka teh ku pamolah sorangan kapan cek paribahasa. Tara paeh dicekek jurig. Tapi nu cilaka teh ku pamolah sorangan euy. Alah, tapi tetep we mang kuring mah borangan lah sieun. Sieun mang sieunan we lah. Teu wararani kusoko mah arek kudu ngaliwatan ka kebon hanjuang mah. Sok sanajan kudu dibayar duit sabaraha oge moal milu kadinya mamang sieun. Lantaran geus loba kabejakeun cenah. Loba anu ngawenehankeun. Nempo jurig nyata caruh kajajaden. Malahan mah ceuk Mang Odeng kamari. Di dinya oge cenah aya jurig anu marake jubah hideung. Matak pika sieuneun cenah mang. Memang eta kebon hanjuang mah ti baheula ge sangat tempat anu angker. Sok sering kabejakeun aya careuh bodas. Tapi ari aya jurig anu make jubah mah asa kangarang ngadenge yeuh. Lain kitu bah.
Bener apa ge kakarang ngadenge Sujang aya jurig make jubah. Ari jare bodas mah kapan di baheula oge geus loba nu ngawenehankeun. Nya duka teuing bah, kuring mah ceuk bahodeng. Da eta bahodeng teh kapan balik ngobor. Ngaliwat ka dinya, nempo cenaya anu keur ngariung marake jubah hidung. Jurig anyar meureunannya. Anu ngagegede eta kebon. Kang anenan tempat anu jarang kasaba kurang lembur. Jadi panonoban siluman silemin. Nya bisa jadi eta jurig make jubah mah jurig anyar. Tapi urang mau ulah sieun, pokona ulah sieun. Kudu jiga emang atuh Jang, emang mah teu sieun ku jurig. Arek ku genderuwo, ku kuntilanak, ku suku Sunda Bolong. Pon kitu deui ku tuyul, emang mah teu sieun. Sieun teh emang mah ku hiji Jang. Alona ku jurig naon mang? Sieun mah ku pamajikan lamun geus ngamek. Kapan leuwih ti jurig atuh? Matak soak mang oge. Da eta atuh Jang si ini malamun geus amek teh ah. Kak mang teh jiga nu arek ngalegleg. Panonna molotot, piwirna anu jebleh teh. Jika ento gue tah gitu. Pokona emang matak soak Jang. Sieun pisan. Pokona mah lamun geus baeud teh tara katurungan Jang. Sabulan wae mah Jang. Dagang tambusu terus hayeun. Emang teh tara disuguhan daging anu ngeunah. Alah asa kabina-bina teuing atuh mang. Sieun ku pamajikan teh. Ari kuring mah teh sieun-sieun teuing mang ku pamajikan mah biasa we. Teteh geuning urang teh nya aya kakurangan jeung kalebihan. Ari mang teh sieun ku jurig tapi sieun ku pamajikan. Ari kuring ku pamajikan teh sieun ku jurig sieun mang. Tadi dieu kapan jelema teh eueuh nu sampurna aya wae kakuranganan. Malahan manoborangan teh lain ukur sieun ku pamajikan, sieun ku jurig wungkul kiwari teh Jang loba nu sieun teu nyatu. Sieun kalengitan jabatan. Sieun teu diajenan ku sasama. Nya kapan lo bakal sieun? Ari jalma nu lo bakal sieun teh eta teh teu yakin ka diri, teu yakin ka Gusti anu Maha Kawasa anu Maha ngatur. Tah eta Ki. Jadi urang teh eujana ulah bakal sieun. Cukup hiji ka sieun urang teh. Lamun emang sieun ku pamajikan, maneh sieun ku jurig. Tapi ari yang hareupan hirup mah, yang hareupan kahirupan urang teh ulah sieun. Sadaya lagi ku Maha Kersa anu Maha Kawasa euy. Nya mang lah, kuring yakin lantaran hirup tinggi diatur kulak canggeum bagjawak milik hade atawa goreng anu geus ditangtukeun ti ajalina keneh nyata ku Gusti Maha Suci manusia madar mawawayangan. Nya bener Jang lamun dina pawayangan mah mang teh Arjaun alias Arjuna anu kasep ngalempereng koneng. Pokona mah gagah Raspati Jang. Aya-ayana ari si Mamang kalah kalos kainya. Ayo urang terus nambah. Tapi kayak kerabang tutil itu sahanya nuker ngajanteng. Jika arek magatan urang tutil itu. Cek si Jana harita teh bari nuduhkeun lantaran aya awewe anu keur ngajanteng ngahadang halangan jalan. Nah saha cenah eta awewe teh? Nah sahanya. Waya kiwari aya awewe nu ngajanteng. Awas magatan urang. Buah baju rig. Alah nu bener mang. Nu bener. Jurig teh jurig. Alah ulah jeung sieun ayo. Ih, pek pikir ku Jang. Tengah peuting kieu aya awewe ngajanteng bari ngadang rek halangan jalan urang. Piraku atuh jelema mah. Pasti teh jurig. Alah mang, kumaha teh yeuh. Jika we Mamang ka itu kontrol ka ditu ah. Kuring mah sieun teu wani. Wan sidik. Kuring mah sieun ku jurig. Mamang mah teh sieun ku jurig teh. Sanyana mah Mamang teh ari ku jurig mah teh sieun jangan era wungkul. Nah aya naon Sujang? Itu bah, tinggal itu. Aya awewe nu keur ngajanteng. Kawas arek ngahadang ngalangan jalan urang tuh. Aya na satu aya awewe giwarinya. Ayo urang bari sayo. Alah manggawe ku abah. Abi mah sieun bah, sieun teu wantun ah. Teu wantun bisi jurig dar ka abi nyakek. Ih geuning borangan maneh majana. Ayo enceng. Urang bari sa itu. Mangga wae ku abah nyalira. Manawa sareng manawi eta teh randa atuh bah. Terus terang abi mah isin isin. Ae nah ieu teh kudu ku kolot bae. Nyaho kedagoan sakedeung di dieu. Ku abah rek diparik sa. Cek baju dia bari ngoloyong.
nyamperkeun ka si awe anu keur nangtung ngajajahan teng kawas nu keur ngadaguan kadatangan ronda barang bajunet geus deukeut ka eta si awewe. Jelas ayeuna mah sidik eta awewe teh tajalian ti Birasmi puguh we atuh. Bajunet teh mani kagetna cenah eta Birasmi teh waya kiwari peuting-peuting aya kaluar sosoranganan aya naon cenah. Leju aya atuh gancang ditanya ku bajunet. Geningan sinya ieu teh horna wayaki wari nyai leluasanan keluar sosoranganan. Nah aya naon ieu teh keur naon cicing di dieu? Puguh ge abi teh ngahajak kaluar Abah nguping aya ronda. Abi teh bade nyuhunkeun tulung. Puguh ge si Jamal nepikeun ka wayaki acan mulang cenah mah keur ngobor. Abi teh hariwang da initna mati berang keneh. Gitu kotan teh jadi rek menta tulung paneangan geun si Jamal meureun nya nyai. Nya laras pisan Abah, punten we bade ngadamalkeun. Pangmilariankeun si Jamal abi teh melang hariwang inggis pun anak teh. Sumuhun kumaha onam-onam kumaha. Nah jeung saha inditna teh eta si Jamal teh nyai. Duka ari sareng saha-saha nama da biasa nama si eta masuk sorangan urina teh. Ngan kitu eta budak teh dasar budak bader. Lamun geus ulin teh taya kasieun. Teu boga riringa Abah. Begituna punten we atuh pangmilariankeun. Abi teh tiasa bobo ieu teh. Hate ngait wae kapun anak. Nyari kitu mah heug. Ku Abah rek dipangneangankeun. Karunya teh menjik nyai ayeuna mah balik mulang ka imah. Pun ku Abah jeung itu tuh si Junen jeung Mang Enceng arek diteangan. Bari nguriring. Nya bari sakayaan lemur sugan we atuh ka timu eta si Jamal teh. Nya nuhun we Abah. Teu acana mudah-mudahan we atuh pun anak teh enggal kapendak piwarang uih we kitu. Nya abi dedeupeun kitu hariwangeun. Sabadanya lamun eta awewe teh tajalian ti Birasmi anu keur neneangan nu jadi anakna. Lantaran cenah si Jamal teh nepikeun ka wanci tengah peuting can aya mulang anu cenah pajar teh keur ngobor. Geus kitu mah atuh bajune teh campurkeun deui ka Mang Enceng jeung si Jana. Dibejakeun lamun eta awewe teh tajalian ti Birasmi anu keur neangan anakna si Jamal. Menepikeun ka wayah kiwari tenajan aya mulang matak pika hariwangeun. Birasmi teh bantah turung karona pangneangankeun we cenah nepikeun ka timu. Jadi eta awewe nu ngajanteng teh nyaeta Nyi Rasmi. Bener Sujang Nyi Rasmi ieu. Keur neangan si Jamal. Lantaran cenah nepikeun ka wayah kieu ajan mulang. Ayo ayeuna mah urang teangan karunya yo. Eta indungna teh pasti bakal melang hariwangeun. Kasalamatan si Jamal. Nah ka mana tuh eta budak teh teu boga riringa pisan. Waya kieu can balik ka panyaho. Nya indungna teh sorangan di imah teh. Hayolah. Urang teangan, kuring oge leudeng ari neangan ka sawah mah. Bisi-bisi eta si Jamal teh keur ngobor. Kapan kitu karasepna teh budak teh? Nya ayu Sujang urang teangan karunya ieu Birasmi. Jeung deui eta si Jamal teh bisi kumaha onam. Kangaranan Birasmi teh ukur boga anak ngan hiji-hijina karunya Abah mah. Nya mangga tuh Bah, nya laras. Saya nama urang pilarian we ka sawah Bah. Geus teu loba catur atuh ronda nu tiluan teh laju we neneangan si Jamal arek maluruh ka sawah. Teu kacaturkeun di jalanan tiluan teh kiwari geus aya di sawah. Tapi anak geus tepi ka sawah di teteangan teh. Eueuh si Jamal teh teu kasambak. Lantaran lamun keur ngobor mah pasti bakal katempo atuh aya daang goncor. Ieu mah sawah anu sakitu ubluk aplak teh poek we. Eueuh anu celat-celat aya nu keur ngobor. Puguh we atuh tiluan teh bingung na ka mana cenah si Jamal teh. Ai na di mana tuh eta budak teh nya. Cenah keur ngobor tapi kan eueuh nu ngobor di sawah mah. Nya teu aya bah di sawah mah. Nah ka mana eta budak bader teh nya? Alah, kumaha urang teangan we tuh nama ka sisi lemur.
Oh nyana murang teangan ayeuna mah di sisi lembur sugan we kapangi eta si Jamal teh. Utiluan dilaju dari ninggalkeun sawah geus kitu mah hanjat. Lempang di jalan gede arek ngulilingan lembur. Di teteangan we sugan aya cenah di sisi lembur. Tapi sakitu dikulilingan udah teangan tehan dekatimu. Si Jamal teh seuung duka ting ka mana? Teteh gening teu kapangi eta si Jamal teh bah. Oh nya kudu ka mana doi kapan lembur teh geus dikulilingan sawah geus diubah tapi si Jamal teh teu kapanggih. Boa meureun nganclong teh ka lembur sejen ye. Bisa jadi tah budak ting ulin ka lembur sejen. Nah boga batur kitu di lembur sejen. Luka teuing ari kumang mah teu kajeueung. Lantaran di lembur sorangan mah eta si Jamal teh hanteu pati loba babaturan. Ulina oge osok sosoranganan. Moal kitu ngadon ulin ka lembur sejen laju hiburan. Nya bisi-bisi di lembur sejen teh anu nanggap wayang, ngayakeun hiburan ronggeng jeung sajabana. Oh, asa teu kungsi ngadeng di lembur sejen aya hiburan mamang. Nya eueuh pokona mah. Pama kitu mah bingung atuh kudu ka mana neangan si Jamal teh heuh ka mana ulina tah. Geus ayeuna mah ah. Lieur, pugui awak geus capek. Urang ka pos we. Keun, da meureun ari inget makana balik. Si Jamal teh bakal mulang ka imana? Nya urang doakeun we mudah-mudahan teh si Jamal teh henteu kitu kieu ye. Ngan ari abah mah tetep karunya ka biar rasmi pasti bakal dedepuan bakal nungguan. Sabada di teangan ka itu ka dieu teh kapanggih. Akhirna mah nu tiluan teh balik we ka pos. Mudah-mudahan we cenah eta si Jamal teh henteu kudu kieu salamet. Sedengkeun ari Pirasmi mah hatena teh beuki tagibur. Parasaanana teh beuki goreng wae. Hinggis anakna teh ngaranapan kajadian anu teu dipiharep. Lantaran ronda oge henteu hasil manggihan si Jamal. Cacap nepi ka isuk Pirasmi teh henteu bisa sare. Samalaman nepi ka beurang oge tapi Pirasmi teh acan sare laju we atuh laporan ka Pak RT. Bebeja ka palebe. Lamun si Jamal teh cenah eueuh mulang nepikeun ka Wanci Kiwari. Pak RT jeung palebe salaku puguh lembur manehna oge. Rasa kaget na ka mana atuh cenah si Jamal teh. Ai na ka mana atuh si Jamal teh. Nya asa ku kamalinaan teuing lamun nya ulin. Tapi sapira ku ulin maneh teh inget ka balik mah. Nya palebe. Si Jamal teh kudu deteangan ye. Bisi kumaha onam. Laras Pak RT, panuhun we saenggana pun anak teh dipilarian. Abi mainggis melang hariwang, pun anak teh ngaranapan cilaka. Tenang Bi, tenang. Keun sabar. Kuring bakal diteangan. Bakal ngeprak kurang lembur. Mudah-mudahan wae atuh si Jamal teh gancang ka timu, gancang ka panggih ye. Nya Nyai sing sobar pasrageun ka kersa nu makawasa. Mugia si Jamal teh ditang dayungan. Aya dina pitulungna mudah-mudahan we dina kayan salamet. Ulah wae loba pikiran goreng anu matak ngageringan. Geus ayeuna ji geura mulang. Kami jeung Jang RT arek neangan Jang Jamal. Cek palebe pon kitu deh Pak RT. Ngababaraha teh Pirasmi. Keun cenah ulah salampang ulah leutik hate lantaran bakal diteangan we. Heuleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jejara carita. Mustika careuh bodas dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sadaya kakiranganana mang. Saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.